teh cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari mah teu boga can boga kuari deuk dikumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir dah salah hidung jauh makaning dua kita masa minggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika orang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut di laut disedot ka luhur di luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina kuari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah karim ketika urang mandi kuari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu urang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kamana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karak-karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sineurang Islam shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kakresana Abah Haji Subandi di Panggang tapi masih hirup sanajan di Panggang hirup wallahu alam handap nama
oge ka Kiai Haji Jamaluddin selaku guru urang anu alhamdulillah semangat mun aya dumere semangat Kiai Haji Nurjaya anu geus kacelun ka aun-aun kakoncara ka mana-mana ka beja ka unggal nagara rencang munding alhamdulillah teka kantun ka kiai-kiai nu sanesna nu hadir dina ieu haflah nu kusim kuring dimulyakeun tamu-tamu urang alhamdulillah di negara aya wakil bupati di pertahanan polisi Ambalaya TNI aya bahkan Kapolda ge hadir ya digigirin ka tuhu kula tadina Kapolda jadi Kapol Kalapa nu paling kusim kuring dihormat mah ieu we cocokan sim kuring alhamdulillah ieu teh duko bisa durek bisa duren duko artina dudak kolot durek dudak torek tapi nu hiji deui mah bagus mah duren mah ieu mah lain durak keren sebenarnya alhamdulillah eksis kolot tapi gayana gaya ABG rumah bil khusus pisan karerencangan sim kuring sekaligus selaku panitia penyelenggara cak Haji Mamin tadi cenah Haji Pen Pandi ngasepan malam ieu nya geus ngarewas deuleu Haji Pandi kasep pastina mah hayang diberes samin gitu seluruh kru panitia penyelenggara Walimatul Wakirah Masjid Tajul Huda nu kusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan urang sadayana kembal di ieu tempat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana kempal di ieu tempat dina raraga walimah wakiroh gunting pita patali jeung masjid ieu rengsek dibangun teu kaharti sabarna keur ieu kula ka dieu walimatul wakiroh kuari wakiroh deui ieu si nu puyeng kula tanyana sabarna gunting pita 2 kali asana urang dieu mah paruyang kana tapi berenang ku sabab hayang aya kabarokahan ieu masjid ngundang kiai-kiai aya kula melah atuh sapira kula cukup sebenarnya mah ku Ki Jamal ge kula ge kadang mah ngabutuhkeun nyana aya di ka mana besi supir sakali waktu tuh siapa sok suuzon
supir masjid dia mah lain supir mobil haji pendi bae cukup mun teu nabrak. Alhamdulillah sakali deui berkat inayah Allah orang kumpul di dieu sakaligus nyaksian karena selesainya beresna rampungna ieu pembangunan Masjid Tajul Huda dengan harapan tentuna rumah tanahna takmirna ngararapi zahir jeung ngararapi batinna ieu diharapkeun teh sebab loba nu bisa ngabangun masjid tapi ruhna eueuh loba nu bisa ngabangun ulah 900 juta miliar babarieun komo ku nafsu teh misalnya aya nu calon lurah hayang kapake nyieun masjid eta ngaranna nafsu. Aya nu endeuh calon DPR mun teu nyumbang gede besi teu kapake nyumbang eta ngaranna nyumbang ku nafsu. Deuk pilpres kunjungan di dua belah pihak aju nyumbang ka eta ngaranna nyumbang nafsu. Masjidna bakal kahuruan maknawi panas di jero masjid di kula tadi cicing di asana panas amat. Apa masjid apa deket aja pengen teu ngarti kula ge. Lamun urang nyaritakeun bahasa ahli Allah aya hiji kecap kullu syai'in yad'uka li nafsihi wa yahjubu. Setiap perkara teh ngajakan jeung ngundang ka anjeun ngagero-gero tur jadi hal lamun kurang bisana urang hirup di alam dunia teh horenganan sekitar urang nu kadeuleu teh ngagerokeun teh urang liwat ka lapangan main bola ngagero-gero kadarieu ye kapten ke sebelah sana aya ye ngagerokeun ku nafsuna anu aya minat main bola pasti lebaik nyanyi nyebutna lebaik siap lewat deui urang teh ka hiji tempat barang di deuleu aya anu keur kikituan teh naon teh ngaranna urang di nyaon teh bolana buleu di kitu sak tak nu bener atuh ngomongna sia nya masalah bae tuh bilior Masya Allah kari nya nama dek eta dek ka dokter nyebutna coba abdi take off jajak aduh tah mah landing goblok salah ngomong dek check up kayaknya nama take off udah kohara dokter guys keom merendek ngomong besi kabur ya pasien take off coba abdi take off tapi jangan itu bukan rasa salah biasa bae kalem biasa bener bae aju keluar ge ngomong abdi tas take off ada ieu jelema kadeureuh nama pinter horeng odob pasti modal nah
eta bangunan anu di jerona aya biliaran teh iya linapsi nyana ngundang ayo ka dieu ya Allah orang parahu mah aya bae nu mampir ayalah balik bejakeun lah kayaknya bu lebih ya biliar pulang Masya Allah karim lewat deui melalui jalur partai kosong ya kursi PDI kosong ya PKB kosong ya Golkar langsung melebek ya PDI lebek ya PKB lebek hampir nyanakan ini kullu syai'in jadu tuh kamari iya Haji Ombi digerokeun ku kursi wakil Ombi sini deh LGBT atunya naga lebek Masya Allah jadilah ya kullu syai'in jadu KBG ngagerokeun melalui nafsu-nafsu nu aya di urang kabeh kagerokeun ketika aya nu make tiung koneng make kabaya make samping Masya Allah kadele di tukangna necis Haji Pendi ka dieu lebek atuh bebeja kaku lagi ke cenah kumaha ieu fotona kos kieu terus sia mah boro-boro geulis kieu atuh keboreuneun ge ku sia ditumpakan lebay kullu syai'in yadu kabeh ge uringanan ngajakan ketika aya orkes eta teh iklan hayu ka dieu breg ka dinya aya band hayu ka dieu breg ka dinya ketika aya sakolahan hayu ka dieu breg ka dinya ketika aya pangajian model kos kieu urang ka dieu hayu breg kullu syai'in yadu cuman nu bahayana urang kaajak teh ku nafsu wayah jubu nu bakal ngahijab lamun urang teu pandai-pandai ngoreksi diri kadang-kadang urang cicing di mana bae kaajak ku ajakan teh teu jadi ganjaran padahal lamun dikoreksi dek cicing di mana bae hirup dek di mana bae bakal numpuk ganjaran jeung ganjaran ibadah mah teu kudu ka gunung ya ibadah mah ka Allah ja Allah mah lain di gunung ibadah mah teu kudu ka leuweung ya ibadah mah ka Allah ja Allah mah lain di leuweung ibadah mah teu kudu ka pondok pesantren ya Allah mah lain di pondok pesantren di mana bae ge aya ibadah mah teu kudu di majelis talim teu kudu di masjid teu kudu di mana bae nu penting bisa tak ieu ngabisakeun ibadah ieu lah nu hese di hareupeun biduan ge jadi ibadah tajakeun ka wakil bupati nu mantaknya nama munaya orkes hadir ge bari ibadah tuh daripada Haji Pendi di masjid Haji WA-an jeung jahe atau maning Haji Ombi di hadapan biduan tafakur tuh atuh ese nyana wae dek ngariung tas bae di bawah ke masjid patilu kullu syai'in yadu sedangkeun aya deui bahasa kullu syai'in yatlubuhu ma minhu ieu bahasa laluhur kabeh setiap perkara bakal diteangan ku pibakaleunana jeung ku kaaslianana
kullu syai'in yatlubuhu, setiap perkara bakal neangan hu kana eta perkara maminhu aslina. Urang teh bakal digerokeun ku asli-aslina. Al jasadu minat turab, jasad urang aslina tina taneuh, wa turab yatlubuhu, taneuh teh ngagerokeun urang. Unggal urang cicing, unggal urang liwat, nuku urang di lengkahan taneuh teh ngagero-gero urang. Hei pendi, sia teh geus kolot, sing tahu diri, ulah ongkos ABG, tolol goblok. Ngagerokeun sabenerna. Gagerokeun jeung bakal diteangan ku aslina, bakal diteangan ku aslina. Ulah loba-loba urang nyeun contoh urang lapar bae, aslina urang lapar kajen teuing urang dibere duit, kajen teuing urang dibere emas, kajen teuing urang dibere mutiara. Di tengah-tengah lingkungan jeung daerah nu eueuh sangu moal bunga sebab lapar hayang sangu. Yatlubuhu mamin. Ketika orang dahaga nu diteangan cai, ketika pemajikan maut nu diteangan. Lah iya ge, ana ganti wong kronjo arep lah umure 81 eta ge nang Haji Jamal. Di Jamal mere teh kira-kira umur 80 hiji. Tama lain merek ngahina tama sebenarnya mah. Saboda tahu urusan jeung Ki Jamal. Aing mah teu campur nganter moal hadir moal. Kullu syai'in yatlubu maminu. Setiap perkara bakar diteangan ku aslina. Nu paling sieun mun dijabarkeun hiji-hiji panjang. Nu paling sieun keaslian urang teh bakal na surga apa bakal neraka, ngeri. Keaslian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pi surgaeun apa pi nerakaeun, ieu nu ngeri ge. Yatlubuhu maminhu, gerak urang jadi naon bae ge lamun pi surgaeuna bakal positif bae. Kabeh jelema suuzon ka polisi lantaran polisi teh penegak hukum, tapi ternyata nyana anu ngulin-ngulinkeun hukum neuk saha anu teu greget ka polisi, tapi teu sakabehna polisi lamun diciptakeunna polisi bakal pi sorgaeun. Atuh polisina ge di masjid bae, atuh teu dinas-dinas cenah di masjid bae lantaran pamajikanna galak. Sanajan kuarina jadi kiai, dasar diciptakeun anak bakal jadi ahli neraka. Ih kiai na ge hiji lamun diondang kuno susah jelok daek. Percis kos Ki Jamal tadi ngomong. Dua lamun berkat naletik ngomongkeun. Tilu lamun teh amah nyana teu dibere ku pamarentah marah. Bahkan nyeun proposal ka ditu. Lah sok seris ya Haji Sumber Jaya. Eta teh pinaoneun yatlubuhu maminu, pinaoneun teu karika. Urang lamun nyaritakeun seputar polisi penegak hukum, lamun nyaritakeun TNI sebagai garda terdepan negara, loba suuzon, tetapi henteu sakabehna kitu sebab loba tentara anu diangkat jadi solihin ku Gusti Allah, diteangan ku keaslianana, dasar diciptakeun bakal jadi ahli surga. Tentara tinggal tentara, moal daekeun nya nampilingan jelema, moal daekeun nya nembak jelema, kecuali musuh-musuh ditembakna. Mantap kamari ya ngobrol kula jeung TNI, nya geus kebal cenah teu nembak jelema ieu cek nya teh, teu nembak musuh. Kula ingat, saya kasih nih, saya wakafkan biar. Saya kira emang berapa Pak Kiai? Ini gayanya kayak anak muda Pak. Ada serinya naga. Ya lubu maminu. Jadi ieu teh loyog-loyog urang teh horengan geus diciptakeun ku Gusti Allah. Kajen teuing jelema kukumaha ge ieu teh deuk diciptakeun cak indung bapakna bakal kena jadi bupati. Sakolahna kelas 3 teu naik-naik. Betaheun jasa di kelas 3 teh istiqomah.
naik atuh ira jadi bupati. Horeganan tujuan indung bapa hayang kena jadi bupati, Allah mah geus boga rumus bakal jadi tukang sasapu. Ya tubuh maminu teu naik aya jelema teh ieu teh ulah jadi polisi, sebab polisi mah kitu-kitu dan kitu-kitu da teu bae nyana diulah-ulah ge ku bapana daftar deui, diulah-ulah daftar deui, jadi masya Allah geus jadi letkol. Naon artina letkol? Ieu tadi letkol jengkol. Jadi apa? Ya lo tuh jauh ya, mun kukula di mun dibiti asup polisi naon, aju kalau mau naik naon, nyana tetep cerita datang ka nyaho bae. Teu nyahoeun, teu nyahoeun. Asa datang bae tamu ka imah kula, sareng mah tetep polisi, naon eta pangkatna? Atuh deuleu Gus ya ieu na ieu. Ya emang naon? Atuh eta kan aya tanda tadi dia. Nyana nyana ka kopral dong hiji. Ketika kula nyari teh eta kombes naon? Aing angel ngobrol jeung sia. Geus teh diajak kongko bodoh terus. Tah, kula mah sok sadar. Oh, horenganan kullu syai'in yatlubuhu minhu. Emang sakitu jangan mah kaayaanana. Atuh sakitu bae. Men kulhum bae. Sakitu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua bahasa ahli Allah ti Allah nu kudu ku urang direnung. Masya Allah karim horeng setiap perkara teh ngajakan ka urang melalui nafsu-nafsu nu aya di diri urang. Urang neuleuh naon bae ge kaajak ketika urang neuleuh motor, cek motor hayu sia ka dieu beuli aing. Teu boga duit kredit lah. Nah, iya kan beget kredit kabeh. Wah, tuh kadang nak lain deui. Mengkerut ieu nanti. Kullu syahid yatlubu. Baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa dedeuna ka anak teh. Hayang boga anak, begitu lahir ke alam dunia pasini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki. Emang ieu kahayang urang ngaranan beun nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh ayu. Urang ngaranan Badruddin, iya karim aya di dieu Badrus Salam, ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran kumanehanana, di mana aya popoek bisa nyinaran, di mana aya karicuhan bisa nyinaran, di mana aya karurupat bisa nyinaran. Yuk urang ngaranan Badruddin harapan supaya jadi kiai bagus. Jadilah di garanan Badruddin. Bow mantep guys di marhaba. Geus umur 5 tahun di Sundata. Ya Allah, harap ku bungah-bungahna. Sekolahna maju kelas 1, 2, 3 sampai SD. Cerdas. Luar biasa. Terus di pesantren. Masya Allah. Asal ngadenge talar. Otaknya hebat jasa. Masya Allah. Lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazadada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bet amhabati minta cician cai hujan langsung ulah naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak. Insyaallah seringan, insyaallah cerdas. Eta hikmah tina bet tina burdah. Baheula bapana nyieun ka Haji Pendi. Nyieun alhamdulillah
dijieun ku jana teh set tabur. Ku bapana tabur nah dijieun. Brak aya nu ngihan budak. Diidum ku nyana. Atuh kos ge balukarna ieu. Salah nginum. Hajur jadi kieu. Geus nasib berhenti ditu nya. Ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan. Ya lagi waktu nginum nak bau jengkol cenah ieu. Beureun. Tah. Hayang cerdas tareka hajieun. Masyaallah karim. Nah, dingaranan budak Badrudin sakolana cerdas. Ya Allah ya Rabb. Bae masantren Abu Hara. Kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katarik nyana ku pilpres. Waduh mantap ucapnya. Mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres. Wow kayak kapang dong jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung di Jamal hidup-hidupan eta ge dititah ku Nur Jaya we. Masya Allah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba omong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon kitu ngaranna ku uleun nya mah yang pengalaman. Sedangkan jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beteung teh ku urang geus steril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beuteung. Oh segala rupa di dahar. Atuh komoditi polisi panas di polisi. Aya komporan teh mah. Panas di TNI sarua. Oh asal geus kadahar mulai. Jeung jelema edeg kieu bae. Apage jeung jelema kok teu nanya sih ka aing. Mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya hegae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun beureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu di imah gencan beak di dahar kan tiis ieu mah lain kan Ki Jamal mah da coba aji meren aji ambo budak ditotog gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah teh cak aji pani beak teh keuntungan aing lain eta teh tiis lamun geus kos kitu mah wah ieu si Badrudin teh kuari Masya Allah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres. Oh luar biasa ngeunaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul watan minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricing kiai kos kitu ojak naon cekan kiai mah anu bisa
ngabangun zahiron wa batinan cek nya teh. Beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil juru biah bae kiai naon bos kitu. Dah tuh kiai mah ya kiai ye. Ngaranna mentak jadi kiai mah kudu masagi. Oh lamun geus ngomong jasa dalil Al-Qur'an, hadis dan lain. Kalaluan murudul. Makin ka dieu makin nu ngadengekeun, makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim. Usim-usiman. Usim pilkada kapake beres pilkada. Moal daekeun ngarugikeun. Usim pilgub pake beres selesai. Kieu usim pilpres tas pilpres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Aduh. Beres pilkada, beres pilgub, beres pilpres, beres dapil. Naon dapil? Ya. Tinggal dapil. Kayak wajana mah moal milih ya mah guys. Moal milih nama umurna nya datang nya henteu. Geus. Jana mah geus eueuh. Naon kitu garana teu mireng. Nah ieu mah geus beres. Tuh nu ngadengekeun. Ngaji jeung santri-santri balik. Ngaji mingguan areueuh kabeh. Kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh. Geus eueuh tempat tinggal ngomongna bae ngocoprak. Tinggal ngomong bae ngocoprak. Nyana lempang bae bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadina mah santren kan. Kiai. Lempang geus teu make sendal-sendal acan. Tuh. Begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar. Naik himar barita himar teh mawa 2 karung. Nyanana di luhur karungna di dieu dihandap ka sisi katuhu hiji ka sisi kancah hiji. Begitu manahanana ningalikeun kabeneran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naik himar. Eureun bareng. Ditanya kemana? Ai ente dek ka mana atau tes di mana? Kula mah jelema susah cak kana pedagang. Dagang naon tuh? Dagang gandrung. Oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung ieu mah batu. Pat make batu kabeh saimbang cak cenah teh. Kan ai saimbang mengeunang. Mun sakarung doang batu kan mal beres. Cak cenah bodoh. Cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh. Jangan nanya, bapak di mana keren amat. Kula ieu baheula mah kiai cek. Kuari, ya kuari ge kiai kenes sih. Aduh cek nya kula kabagi jeung kiai bunga amat. Dina hatena teh deuk minta doana gitu. Ngan moal kalah. Ngobrol heula. Kiai mohon ketika tingali kuku lagi cekena wajahna wajah kiai. Waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan. Oh nya jeung ari jeung Ki Nurjaya. Eta deui atuh. Pokona jeung nu karitu mah sabangsal aku mah. Masya Allah. Kiai kiai ketinggali ya siap. Jelema majang hiji kudu boga ilmu. Di mana urang boga ilmu kumaha bae geungeunna. Ieu model ujangnya. Ieu salah ya. Masa sih nyiksa ka himar? Emang kunaon? Atuh ieu kan 2 karung, lu sakarung, ieu gandrung, lu sakarung batu. Atuh teh kan nyiksa beraten himar. Iya bisa imbang. Aya yang saimbang mah tuh mantak naon? Batuna piceun, ieu setengah di dieu, setengah di dieu. Jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu. Bener oge nya cak nya teh. Pinter berarti jelema ieu. Ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran
melalui kakiaian maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid jai barali aya teu jamiahan minggu ieu mah loba wari eueuh hiji jacan geus kitu kajeuna teh malah urusan ngaji ye nah ieu mah sakumareun kuari mah usaha beureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi dua heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon we kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu boga naon aing sendal kita teu gablek aing oke bangkrut Kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jangan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju danan nya ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nya langsung kieu bae mendingan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah bolong yana langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja keneh babaturan aing jak aing aduh jadi kos ieu paingan cek yana santri laleungitan paingan jamaah laleungitan paingan teu bogalna naon kablegna naon pola pikir kapinteranna jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicarekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru korenganan jadi nafsu mukul tayang aing mah kajeun teuing kos kieu ge aing mah maning jalima bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu saja langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wae ba kiai ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang mantak teu hayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa nama kadang katularan ku sia aduh nah ketularan tina borok mah kurang bisa diomean ketularan tina atil bisa diomean ka dokter ketularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya di nyana dalilna di nasehatan geus aya di nyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai tanya mikir geus kieu aing lah sakana teh datang deui ka ieu kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirnya nya silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei ente madro kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakjana teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung ge meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh cek Haji Jamal teh aya hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing teu bisa ngurusan lain teu bisa baca kitab
Tapi puyeng ini sarua. Datang deh nyana kaki Nurjaya. Itu jadi aing lah di Jamal mah teh. Assalamualaikum. Oh ente bener edan. Aing bari geus bau hirup. Maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing. Mun sia teu tinggal cenah aing atuh aing ge bingung. Ieu mah ka dieu aing ulah teh ka dieu we dek bilu jeung maneh Nur Jaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate. Ayo Kyai kajagal bawa tah keneng. Ayo kadang atuh aing mah deuk ngaji ulah kita mencet kebo goblok. Aing mah deuk ngaji. Atuh kunaon aing titah mencetan kebo. Teu beres. Aduh, Sakti Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa. Lantaran kadang-kadang kebocan dibayar ke yang dipencit bae zer. Geus leagan kana sajan sakeun teh. Aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai. Waalaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhirna nya singkat da bae. Alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai. Saha maneh ngaran? Abdi Badrudin. Beuh kataji ku ngaran. Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama. Kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyangan jagat minimal kampung eta bener. Aju kuari kumaha? Poek. Cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya. Badrudin teh ku gerhana. Ke nagara jadi poek. Boro-boro jangan jaga nyanana ge kabeuleuh. Nyaeta tuh kumaha kiai. Kumaha ya abdi kumaha? Ayo geus pokona kieu bae. Milu heula jeung mama di masjid. Di masjid mana mama? Di masjid Tajul Hudayu. Boga Haji Pandi di cekula mah teh maja masjid hareudang mama. Meureun aya sumbangan di negara. Pan sia aju ka ambek kitu. Haeun deui karasana. Hareudang ku. Pan sia nyaho urut kula mama. Kula baheula lain ditempelkeun di majlis, di masjid, di pondok, di maka beteng-beteng pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama. Aduh cak mama teh sia aja seukeut ieu pikiran mah. Alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae. Aja sia kon jadi gerhana kieu. Gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan. Yak cara tungtung nama jadi kos kieu baelah masyaallah masyaallah. Geus kieu bae. Engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid. Sebab kullu syai'in yad'u, setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun. Ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah. Maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor eueuh masalah. Tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid. Maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha? Poek kieu. Poek. Hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang. Sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan bab iktikaf. Sugan atuh maneh teh pernah ka dinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula ka ditu. Di mana eta sia di Parahu?
aya ka masjid lamun deuk umroh aya beuh hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hay kitu mah terek umroh teu haji henteu teu ka masjid. Masya Allah eta mah di Amerika lain di dieu mah leuwih parah di dieu mah. Tah geus kieu bae ku ari masih kudu loba mandi bae nya geus bae ulah eureun-eureun mandi geus balik ka imah. Alhamdulillah sakena kula dinasehatan ku guru nikmat biasa akhirnya datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru Aisyah kuari kulaon mandi bae jam meureun mandi tiba heula ge sakali dua kali ai ke panas meureun tabarrud ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh mah santren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripai kieu aya naon sih aya naon ulah boga guru mah cek guru kita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo ampuh cek jelema teu bayar coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek nya heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleh error teu connect percis si eta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mi kiaina teh mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararuti kieu bahkan ieu bangunna geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari Aisyah emang mandi naon atuh mandi sakumaha parentah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli ma'rifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari mah teu boga can boga kuari deuk dikumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat gak salah ngadahar jamu klingsir di dahar salah gitu jauh makaning dua kita masa minggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang telebek teh jadi doraka ketika orang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut di laut disedot ka luhur di luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina kuari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah kari ketika urang mandi kuari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu urang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina nu kemana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karak-karasa panasna iraha
tunggu memeh datang dajjal. Ai dajjal teh naon gitu? Maksudna dada jeung bujal. Tuh, nya mah ngadenge kos kitu teh teng. Atuh murid kan jatuh boga pan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi si Badru teh akhirnya salah persepsi. Orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor, bersih tina najis, bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana. Korengan dan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar. Ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teh daek nyumbang, berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geurang ge. Mulai kan, eta masjid geus anggeus, geus, haja akal aing deuk ngabangun, deuk nyumbang geus anggeus. Nah, terjadilah. Berarti teh can bersih teh istighfarna teh. Teu bagus tah istighfar cak guru teh, horenganan mun teu paham. Sakumaha cai bakal ngabersihan awak, istighfar bakal ngabersihan kolbu. Manta Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh. Kaditu lemah geus teu ka itu. Mulai si Badru istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullah. Dasar boga ilmu tadina. Langsung blah. Caang deui. Kuari mulai ngomong letih, lemah lembut. Dalam masjid teh ngurucut cai mata. Kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh. Teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya. Nyaho aing keterangan-keterangan masjid teh nyaho, tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid. Ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah. Bisa beda ayeuna mah deuleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal, ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT, ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati, ketika neuleuh istana paranti RI hiji, ketika neuleuh majelis taklim ieulah paranti ngaji, ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga, ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Cekas tah ku istighfar mah cekas. Lamun teh istighfar masjid tinggal masjid, aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dia, tapi lain di dia mah leuwih teu lah. Di Cisoka kiai deh, kiai deket masjid salatna di imah. Oleh bejakeun ngaranna moal jaka deuleu ku kabehan ge. Atuh da eta kan berarti kan da angkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa neuleuh keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang neuleuh Masjidil Haram, neuleuh tanah Mekah. Lamun ku urang dideuleuh ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul, di dahar ge kurang hiji dua henek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana, tapi kaistimewaanna teh ulah dideuleuh ku zahir. Jelema nu endeuk munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jeddah, malaikat geus ngabeng-breng begitu datang ke perbatasan tanah haram, tanah halal. Ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat, geus didoakeun langsung dipeluk, teu karasa korenganan eta teh jang ngalunturkeun, jang ngalebur dosa. Kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun teu ningali ka dinya keagungan Mekah teh seperti eta, Masya Allah karim. Lamun teu neuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah geus ieu mah selfiean. Heran kula ge. Manya tawaf teh kieu bae, Allahumma 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 cek kula teh kula selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kula deudeuh
setinggi Allahumma tolol amat sih ieu Baitullah ieu sih izin ke Allah cak hate tapi terus bae cek jangan dokumentasi sakumaha bupati budak bukan dokumentasi segala barang datang ke hotel aya dokumen tak kiai keur saing tak kiai keur toat atuh aing kunaon dipoto jangan tanda cukup ku Allah baik geus kudu kitu lain deui cek eta pot wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun aya ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan hape leungit Gusti kula teresep jasa kula keur sa'i kula keur tawaf kontan isuk dah diajak kau ngaji urang ka masjid malah yang kunaon hape leungit cakula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bakaning ti Baghdad kene kalau mata ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudnya hayu kerasa sia ku aing datang ka kuari sada eueuh sakitu eta tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nya mah kitu bae atuh kawalat tah mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ke poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah nah renungkan ku urang Masya Allah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salatna ge teh nyambung ieu teh nyambung ulah tunjuk-tunjuk teh nyambung iraha teu lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah kok di luar salat mulai ya Allah ya Rabb irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji hece ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui marki labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun labziatun mana dibaca 7 aja labziatun kan wah macet kana ieu yang dahan ku muridna 5 meureun mama 5 nya cenah teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ya tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti iya abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiai anana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh nganipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk teh jadi lanat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu mantap ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti kan dina ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun Indonesia saya ini adalah jenderal ke-11 masa jenderal ke-11 ulah dibawa boh buya boh mama ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk Gusti Allah ngomong gitu ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun tah geus aya di aing jaka bege nang aing kehambaan sia aing menyeun ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung dirinyi ke masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu kan maghrib gitu kan ngimamana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asa maghrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bawa rugi sia teu ngamamum ka aing mah udah amun aing deukeut diserekeun sungut teh ku aing masa anu daekeun ngamamum ka nyarat ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku aya Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge saruanya kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri berolet geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngaji nage henteu rek naon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabeh nage jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atau diluruskan ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawi neraka ketika orang neuleuh pondok pesantren ya Allah ya Rabbi budak heueuh nya daekan ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka sorga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk mereka kiai pugu rokok kiai di palingan atuh mata ka Ki Jamal embungeun ge jeung nyana asal naon ngariung berkat leungit Ki Jamal momonon berkat
atuh Lila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah enterek nyaritakeun ganjaran nyeun masjid geus pasti, enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti, enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna man roha geus tah pasti. Itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa. Jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal. Teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid. Urang bisa nempok daek itu daek di masjid suatu neuleuh kaluhuran masjid lain bagus na masjid lain gede na masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi intina mah keagungan masjid. Masjid adalah baitullah, rumah Allah, bait diidopatkeun ka Allah beuh cuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah Allah na di dinya tetapi keagungan Baitullah luar biasa. Kitu kene masjid julukanana Baitullah. Jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid. Mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid. Oh loba masyaallah ieu ge sarua. Ieu ge sering di masjid bae. Kotak masjid leungit bae. Insyaallah. Wari lain kotak bae kipas beak Masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat deuk dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema nah ieu kudu deui mata hate kolbuna caangkeun gerage cangkeun gerage mun aya urang jaheueul masjid teh sabarana tempat ibadah kok aing encan daek istighfar. Pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teureuseup ka santri jeung ka pondok pas istighfar. Beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka tulus sayen yatlubuhu minhu. Setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana. Beusi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka. Besi orang benci ke pondok pesantren, besi engke orang dijadikan ahli neraka. Benci orang ke majelis taklim, besi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa. Orang benci ke masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakuran gerage buat teuing aing ieu teureuseup ka masjid teh dijadikeun ahli neraka. Sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu. Kullu syai'in yad'uka nafsi. Sok geura ketika orang geus bersih makol teh engke teh ketika trong zohor sarua jeung aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geuraheun dan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kan anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres. Kalau boleh sok tunjuk kolbuna. Ji, atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh. Nikmat. Jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah. Insyaallah moal aya naon ka Ki Subandi, ka Ki Jamal kage ku akrab. Masalah jasa. Jeung Haji Pandi teh kiai sarua nya ge. Kiai umroh maksudna. Kalau sok dikekeun we ka mana kiai? Kitu cenah sok nanti. Atuh aing bung kiai mah ku yai atuh. Ieu masalah maksudna jeung sasage. Mantap kula mah akrab jeung Ngaji Ombi, jeung Bupati akrab, jeung Gubernur akrab, jeung Kapolda akrab. Sebab naon? Eueuh hahalang nyana urusan kula. Adupun urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanan. Masalah. Ketika nyana mere teu diterima ku kula mah. Sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu nya. Dan mantap nyana naon teu kekerlekan asal eueuh subuh bae ka mana yang budak. Ieu sebeteng duit polisi ka jeung kumaha. Kumaha aja pengen dimanggas ieu ngaji mah ngaji. Geus teu jauh kaler kidul. Mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan yang diri orang kade urang tersep ke masjid, ke majelis taklim, ke pondok pesantren, ke kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfar hate urang.
Tidak terkecuali polisi, TNI, PNS, pedagang, petani, kiai kabeh. Komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfar bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu mamin. Panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa thariqah anu bakal usul ilallah. Sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa. Adapun urang nyubadanan jeung henteu tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade mun urang benci-benci ka ahli ibadah, ka tukang ibadah, ka pondok, ka kiai, ka ustad, ka santri kade bisi urang endeup dijadikeun ahli neraka. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan tujuan bahwa memberitahukan ieu masjid selesai dibangun khususna jang urang parahu. Mudah-mudahan ieu masjid di akhirat jadi parahu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok ibu jeung bapak dukung bangunan masjid besi bapakna caran ka masjid sakumaha Haji Jamal tadi toel udang masjid noelna handapeun bujal gege utek-utekan sorangan ayo tolong ka masjid henteu batu ayo para jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna jeung sadayana nu aya di dieu. Mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatet ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat nya digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.